A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya anu mikiran bae dek datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereung bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar. Balik ke Lampung, di Lampung ge keur paili, ka Medan, ke Palembang. Mending maling bae di dieu lah. Motor maling, buat gitu bae. Macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang kita subuh hudang-hudang jam 6:30 mantep. Nu ngaganggu ngahaja bae nya ngonci maneh. Pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu mah ngerekeun gateung. Aya nu geus kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta bae nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk HS bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas. Aya anu di PHK macem-macem. Tahun bener teh mah kabeh. Oh nu bener. Nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah. Ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui. Loba ting sesengitan. Edek jambut ka bogoh teh pohara.
nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu geh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh di warung di deuleu tukang warungna ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang kabogoh berani tak kos kitu tah pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa nah ye urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan ibatan nyambut kabogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajen SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene HS barut bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunnah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki nonton TV teu ngan cicing di hareup jalan ayo leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih embab blon da eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teh Ramadan ge ieu kabur dikubur
kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tambah aki-aki tambahan bloon bin goblok tambah aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca dia cenah geus teu bisa hese balelo deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak gedena bebeja ka babaturanana ka anak mah rame jasa mobil dibalik kabeh mana cek Incu dibalik salah maca kadang koran anu dibalik kolot baheula kos gitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae urang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana ya itu biasa bae malah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu jaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nanya ieu usaha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deksit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu bupati apa lagi urusan aing sama urusan PJ sama urusan PJKA kereta tuh PJKA mah urusan PU tah PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtak ieu tah nungtak bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kiai haranges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kurangnya ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu penta jang meuli eta kene ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah mantap kayak nggak bejaan kos gitu terpercaya didatangkan gua jelema tah ditengetkeun dicekal ya saya orang mana orang anu ya saya orang anu lain saurang kalamun itu terpercaya besi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego lah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leulempangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa
sakit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing gerget ke bupati namanya cial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, rapihan geus ke bulan puasanya lulus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat, ieu sok urus politik, ekonomi, budaya, dan berbagai keistimewaan lancar. Urang ngahormat kanyana. Sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno. Niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng. Geus PKI lah tetep bae unggul bae. Menang satang unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae ini aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres cek Pudoli ente aing mah duitna doang doang yang Haji Pendi lah setebareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup.